Cekeno curhat cong. Iya cong. Alhamdulillah, ayeuna waktosna masuk di segmen Cekeno Curhat cong. curhat cong. Curhat cong. Iya cong. Seperti biasa orang langsung wae ya teh aya Soib Kosmo nu parantos curhat, urang kupingkeun wae nya. Cekeno, curhat cong. Saya Jono di Pasko. Gimana sih tips menyeberang agar tidak ketabrak? Terima kasih Cekeno. Hatur nuhun Kang Jono nu aya di Pasko. Naroskeun kumaha carana nyebrang supaya henteu katabrak. Dipasihan terang tipsna ku ece ya. Anu kahiji, upami bade nyebrang jalan, usahakeun ulah ngadangukeun lagu-lagu ngagunakeun headset. Margi eta jalan lain taman ieu. Tips anu kadua, nyebrang di jalan yang baik dan benar. Jadi maksudna teh nyebrang ngalangkungan zebra cross atau jembatan penyeberangan. Awas, lain jembatan si manis, jembatan Ancolnya. Anu katilu, usahakan jalan dengan benar dan tertib. Jangan sambil joget-joget. Margi itu akan mengganggu mata orang lain dan selera pengguna jalan lain. Anu kaopat, lihatlah semua sudut dan sisi. Lihat kiri kanan, depan ke belakang, karena kecelakaan selalu mengintai kita. Sakitu heula panginten tips nanya kanggo enjing-enjing ieu. Hatur nuhun kana perhatosanana. Wilujeng enjing, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah mendengarkan Curhat Cekeno. Sampai ketemu lagi di curhat selanjutnya ya. Cekeno curhat cong. Iya, cong.